Ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha? Allah. Di mana ayana? Nyaho teuing. Aju sia teh cak saha eta pangeran Allah? Ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tah ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun. Atawa aya sia pangeran sia saha? Allah. Cak saha sia? Cak kiai. Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh daek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat.